Cahayu. Kela, tong arurusuh. Cah kunaon? Kompor candi pareuman. Cing sabar ya, cing ikhlas. Kayaknya cing sabar. Cing sabar Bu. Kermapi geus ya teh. Ayana cicing batu. Ini tadi keluar kan. Alah, saha eta nu ngomongkeun kuburan si Prengki? Alah, siga gagu tapi euy. Alah, bener ieu mah si gagu. Alah, nanaonan si gagu? Eureun si gagu. Nanaonan maneh? Fitnah. Nah, jadi ayat yang berkaitan dengan masalah fitnah itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunyi ayat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Anak-anak, arti potongan ayat tersebut adalah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pak Ustad, punten bae tumaros.
upami tos mitnah terus ngabunuh kumaha hukumna Pak Ustad? Bagus pertanyaannya. Itu dosanya double. Pertama, dosa memfitnah, dan kedua dosa membunuh. Memfitnah saja Allah murka, apalagi membunuh. Makanya kita selaku umat Islam itu tidak boleh dan dilarang untuk melakukan hal-hal tersebut. Memfitnah apalagi membunuh. Karena itu dosa besar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oh, ulahnya minta jelema teh. Ari urang kumaha tuh kamari minta domba? Ah, bae lah. Parunten ah. Enggak. Lain maneh tadi ngerasa teh pas si Gagu kekeh hayang asup ka kuburan naonnya euy. Heueuh ting naon, kalkah ngagokan lain mantuan. Lain urang mah euy. Asa goreng hate euy ka si Gagu eta. Asa aneh kitu tah pas di kuburan. Heueuh ting dek nyokot etana kitu jang jimat. Teuing tah. Bisa wae sok. Heueuh euy, cigana mah aya isim di jerona dasok atuh. Aneh gerak-gerikna. Manehna tuh turubun hayang ngajeng ka handap. Pan aneh. Nyaho jelema teh dikurubkeun. Mending balik we lah. Balik ah. Heeh. Moal nyepang heula? Moal ah. Heeh atuh hayu. Pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Segera lakukan pengisian ulang. Mana sanges diteuneun di dieu. Mananya? Oh iya, nah di dieu nya. Alah, aduh, naon itu? Konflik bersenjata antara militer Thailand dan Kamboja pecah pada Kamis 24 Juli 2025 pagi di wilayah perbatasan dekat Candi Tamuento. Baku tembak dan serangan udara meletus di kawasan perbatasan. Thailand benang. Teror Kamboja
Marane ngerasa teh sih. Naon Prengki datang? Heeh. Kamari penting orang dijungjuri kan di tembongan. Dah bener emang geus moal bener. Mending ka dukun. Momen gitu. Ayo gancengan ke dukun yuk. Me salamat. Tadi udah gua ya tuh. Yuk. Ayo ah. Geus atuh gu. Urang teh geus ngadenge ti masyarakat. Masyarakat teh geus ngomong. Urang mah karunya ka didinya. Ayeuna didinya menjadi korban kumaha. Geus teu kudu pipilueun lah. Bisa jadi fitnah. Salah paham kena. Urang mah rewel teh nyaah ka maneh gu. Ayeuna geus kieu duldur maneh ka mana nu lain. Eueuh pan. Kumaha mun jadi korban dari gulung ku masyarakat digeleng ku mobil teas kayak kumaha. Karunya junjuringan sieun. Heueuh urang ge ngarti. Kumaha tapi mun maneh ke jadi korban. Jadi fitnah engkena. Kumaha sok? Karunya ngasih Joni. Hah? Ahmad Sahroni. Sia mah aing ngomong ka mana maneh ka mana. Ahmad Sahroni mah ka luar negeri. Imahna ge beak dijarah. Abang saha parek naon maneh ka dieu? Jadi kieu mah. Heup. Abang saha apal tujuan maneh rek nanaon ka dieu? Tapi mbah. Heup. Sirgin tini ku ya kacai kosod. Sirgin tini ku ya kacai kosod. Sirgin tini ku ya kacai kosod. Yeuh, kumbah dibere jimatnya. Hiji ewang dibere. Yeuh. Omat engke pake kalungkeun. Bakal areueuh nu karitu mah. Nya. Nuhun bah, nuhun. Naon ieu teh? Padahal mah teu gedah. Nya sakuan we lumayan. Aman ya? Aman atuh aya. Pocong-pocong teh ya nu mah. Heeh. Masih si Prengki. Kala ngompolan tuan. Gancang. Meni wayah Beser. maneh mah. Ngerakeun. Tinggal Iya, abi mah can dipake. tinggal halus itu mah. Tapi aneh kieu nya. Bro. Ayo. Moalah enak mah prengki teh lewat. Ieu mah ye nang di si Abah. Leureuh lah. Aman enak mah lah. Gimana si Abah ye? Joni. Aya di dieu di daguan di ditu teh. Iya, abi teh nungguan itu jeung si Ibe. Ih, kamu mah kitu wae. Ih. Kok hayang ngompol? Ai tadi nuduhan saha tuh? Hei. Ayo balik ah, sepenting ah. Urang mah kesel kasih ieu da nungguan. Tadi sahanya. Ya aku aya maman. Asik. Oke. Kala. Itu naon itu? Itu tuh. Johnny.
Abi mah jadi bingung ai geus kieu teh. Jasa sarua urangnya bingung. Piraku abi keur mandi jol di Jungjurigan. Leheung keur mandi, keur sare, ditindihan mun hayang apal maneh. Percuma jauh-jauh ka dukun, minta jimat anger we di Jungjurigan. Heeh, ari ku kitu nama. Ai si bae ka mana? Teuing da tadi teh aya kedeung deui ka dieu lah. Iya mah orang yakin pasti si gagu penyebabna. Yang mah memang si gagu penyebabna teh. Aneh jelmana ciga jelema ngelmu bisi hayang apal maneh. Tah, ti mimiti ayeuna abi percaya si gagu penyebabna. Heeh. Naon ngaromongkeun si gagu? Heeh. Geus nyaho si gagu mah kitu sifatna aneh. Warga ge carurigaeun ka si eta mah. Beurang eueuh, peuting liar. Sarua kalakuan si almarhum si Prengki. Ya bener. Percaya orang. Geus yakin penyebabna si gagu. Ayeuna orang dek notok si Hancip. Salah naon si Hancip? Kan jadwal ngaronda. Tara balik. Karona kopi ulah dibawa. Ya bener si gagu. Yakin ti ayeuna si gagu gara-garana. Heuh si eta mah ngelmu, jelema ngelmu cai aing ah. Asa duaan wae ngaronda teh euy. Bae we da ieu keur keamanan kampung urang. Asa teh rezeki ieu euy. Rezeki kunaon? Asa kareueung. Kunaon? Itu. Naon? Itu. Naon Itu. maneh? Ya, gitu cek urang ge. Hah? Itu saha? Hah? Si gagu. Si gagu bener anjir udag. Tolong! Maling. Itu si gagu. Tuh, gagu. Eureun sa maneh. Akan tah sia gagu. Jangan maneh aing jujurigan wae ku si Prengki teh tah. Gara-gara maneh tah ngabongkar kuburan si Prengki. Aing jadi dijujurigan. Terus maneh ieu rek kabongkar rek naon gagu? Heuh. Kunaon kuburannya kalah dibongkar. Jangan-jangan gagu. Akan beureum aing tah sia.
Oh iya ya. Cek, kumaha kompor aman? Alhamdulillah aman ayeuna mah. Henteu Syukur poho ari deui aman ayeuna mah. mah. Bisi kahuruan ieu mah. Aman, Hayu atuh aman. hayu. Duh, karunya teuing ieu budak. Keur mah teu boga sasahap, padahal niat nama alus rek muka tali pocong anu poho teu dibuka. Karunya teuing. Matak ulah salah paham teh ayeuna mah makan korban ningan. Karunya teuing budaknya. Nya. Nya. Cek, Kumaha? ari anu ngagebugana atau ditewak? Alhamdulillah. Meni alhamdulillah pisan abi ngadangu teh. Muhun, mudah-mudahan cing diberatkeun hukumanana eta. Muhun ce ah. Nya hayu ah ayeuna mah. Hayu. Aduh gagu, nah mana itu jadi kieu gagu. Pan urang teh geus sabejaan. Santeuna teh bisa ngomong bisa ngadenge mana teh gagu. Ayeuna mana kalau jadi korban fitnah kieu gagu. Franky, mana ayeuna geus tenang di ditu. Tali pocong mana geus dilaan. Geus nya tong jujurigan deui. Nitip we si gagu di ditu Franky. Ayeuna urang pamitnya gagu maneh sing tenang di ditu. Ciklah. Action. Si Butong jiksa si Butong Lempeng we gitu lempeng. Jadi ada jas. Mal, berhasil lagi. Tepuk tangan dulu. Mantap. Itu bisa Batian. Tepuk tangan dulu.